Geus lila teu ngajak ka dieu euy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Damang sawang-suna. Lah pasti lawas. Tenan kunaon atuh mun jiga keur ngalamun kitu jiga nu badarima. Ya, ari zaman ayeuna pan kieu. Bingung. Beneran pasti saraya jalmi bingung. Sinan tenan asep ka dieu. Pannya ieu teh meni asa tos lami teh ka dieu nih hoyong pendak. Sugan jang jing Puguh ge ieu teh waduh nuju ka dieu pan sami. Disangka teh bari nganteran rokok ka dieu teh. Tapi kieu lah. Lamun seandainya ya teg ayeuna teh urang mangalamun aya nu merean duit 270 triliun lah gede teuing eta mah. Lamun seandainya aya nu merean duit 1 triliun meh. Jalek aya di meureun wa? Aya di meureun. Seandainya ieu mah ngalamun. Erek dipang ngeulinaon tah. Kana naon lamun sabaraha 1 triliun ulah gede teh aya 270 hiji mah 1 triliun ieu mah meuli naon nya meuli naon yalah urang mah meureun wa jika naik meuli kebon we lah meulian tanah heeh atuh yang dipelakan ayeuna teh ieu kopi keur mahal nya kopi melakan kopi meureun wa ieu teh eta waasnya eta mun kebon 1 triliun atau sabaraha hektareun nya kebon pokona mah anu kajual mah nyari yo rek kajual beli urang mah wa kitu yo ayeuna teh kopi keur mahal nya tah meureun meula kopi meula kapol meula naon di albi meureun pala sayuran nu sejen anu kira-kira bisa menghasilkan we da aset eta mah kitu urang milu buburuh jadi ieu lamun uasi eta lamun dibere duit sakitu lamun meuli kebon milu buburuh iya naon babad hade atuh gampang kan kana mangka lamun geus meuli kebon babad jadi lapangan pekerjaan ke mah bisa ngaeukeun ieu nu ngalanggur nya atuh sabaraha hektaron eta kabayang ieu wah lamun dibere duit sakitu dipake naon wing mah pan kebon mah geus meuli nya enggak ulah sarua urang kabeh ulah sarua sapi sapi bae meuli ngingu sapi engke teh ngingu sapi sarupaning sapi bukan sapi Australia sapi perah sapi anu jangan lah pokoknya mah nu lamosin nu kaditu lemosin heeh jeung ding-dingna wing maek meuli lah sapi lah penting nama teh kan bisa ngagawekeun anu nu garawe anu ngararit bisa nu ngalanggur meureun nya ade heeh nu darek mah ngingu sapi nya nya di Angon halus paling meureun di Angon sapi teh di mana di Angonna meureun nya pan meureun loba ieu juput dari di usaha eta juput kela buah ka kebon urang atuh lah pokona mah sapi urang mah bukan mah sapi nu urang bae lain nu ieu debat meuli urang bat meuli nya ari sapi nu ge ari ngaruksa kebon urang mah moal urang teh narima ari sapi mah lain jama da teu ideng yo sapi urang mah nya bat meulina ge ti sabaraha daerah ti Australia ge aya jadi wayahna we eta mah dari itu bisa teu da kebon-kebon urang yo teu bisa urang mah pokona urang mah sapi mah ya pokona mah teu bisa urang kebon urang kebon urang kade kela ieu naon deui urusanna kela kebon urang eta moal bisa sapi teh nu urang sapi teh nu urang ieu Australia itu moal urang pokona mah nang modal nang naon urang tadi di luar tuh itu kan lewat aya naon ieu teh riweuh di dieu segala itu yang nepi ka tempona teh atuh urang meuli kebon mah jadi acak sapi sapi urang mah sapi mah dari jukut teh meuli ieu mah sapi kebon urang kan teu apa ya kumaha ning jauh-jauh parasia gitu naon ieu atuh da urang teu narima nama ya kebon urang dirancak ku ieu ya ku ieu nu boga sapi urang nang ngamodal atuh nang melakan segala atuh meureun pejet yo nu urang ge sapi mahal ieu teh sapi mahal ti Australia cek urang oge tadi ge mentak jaba jukut mah teu mahal teu meuli ieu gitu loba ieu di
kebon gitu. Jadi mereka nuduhkeun nama nyolong jukut kela. Nya atuh udah kebon orang. Hari kebon. Enggak sapi orang. Kela hari kebona. Kebon anu di mana? Iya, Mamang. Anu nang meuli pamere duit di mana tadi? Anu 1 triliun. Heeh. Meuli kebon. Mamang sapina di mana sapina? Pan sakanya orang Mamang Aya nu mere. Heeh. Heueuh. Ayeuna kuat kapasea kieu rada ngalamun. Ye pan aduh. Nih hampir-hampiran ya teh pan. Iya. Pan heueuh wing teh ngalamun. Ngalamun aya nu mere duit 1 triliun nanti dibelikan ka naon cenah ieu dibelikan ka sapi. Iya, kebon. Itu sapi. Tadi balik itu. Pas ya teh Pak tinggal ada ngalamun tak. Atuh para sia teh hari kitu. Heeh.